Jang. Hehehe. Sia sirian gitu. Tadi bu, cukur modal nahan sia. Pas kuya batok gitu, yang geyeng deui. Sia nyangan aing lain. Naon gituan. Dia saya akan terang aing dengan guru. Ah, iya tuh. Saya buru loba gaya hidup teh. Kok sama iya tempatnya ya? Oke saya yang tangkeun. Sap, bener ieu mana? Heuh puguh ge, apaan sarua jeung alamat dina Google BPJS. Sia sap aya naon? Dari Google BPJS. GPS. Itu. Naon sih saya? Itu. Bener naon bah? Udah ketinggalan nih. Ayo bos. Sama siapa wae dan. Mereka kudu sadat kaing. Heuh, puguh dewek teh nyaho bisa salah alamat gitu. Coba lamun urang duaan disantet kumaha Jang? Sia sep. Kun boga pamikiran ka dinya. Pan moal nyahoan meureun ngaran bapak jeung indung sia sep. Geus tenang wae mah. Terus kumaha mun manehna neangan di Facebook? Sia, bedang ku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi arek naon maksud jeung tujuan ada hari teh? Au geus deh ku aing. Jadi kieu Pak Kiai. Urang teh boga babaturan ngaranna si Ujang. Mohon. Si Ujang teh hayang belajar sholat, ngaji jeung hafalan Al-Qur'an. Nah, teu bisa ngaji. Heuh, puguh teu bisa. Dari mana emang bisa? Nya kitu puguh abdi boga teh tiasa. Masya Allah, ku balon-balon teuing atuh jajal mah teh. Geus aya mah sing rajin, kudu belajar, isuk berang penting. Atuh aya mah hayu urang kitu. Geus ngajang, urang rek balik rek ngajagaan hau. Doakeun aing sing menang ilmu di dieu. Amin. Jagaan eta neng si neng kokomnya. Bedakeun lamun aya sasaha kae. Ya Pak Ustaz. Kiai. Assalamualaikum. Salam. Udah.
Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Geus aya mah sing getol belajar. Kudu nurut mun dititah. Kumaha? Sanggup teu? Kudu sanggup aya yang bisa mah. Geus aya mah push up 10, sit up 10, lompat 10 putaran, oprol, bolak-balik jujuralitan. Pira aku pakai anak belajar ngaji. Pan tadi ge naon? Kerjakeun nya. Cewek kerek ngeblak heula. Diajar heula ngaji dina alif-alifan heula nya. Nya Pak Ustad. Ayeuna orang mulai. Tahu heula nya. Nya Pak Ustad. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alif. 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 Ya alif. Iya, Pak. Iya, Pak. Bener. Pak. Pak.
tuh rupak kiai bieu terus lo hafaleun eta tuh nu kene sore dulu ya Udah bersolat mau subuh setahari yang bener teh. Molor yang budak teh. sare teh diganggu wae ustad goblok tuh aduh Kita budak malah molor dewa. Udah. Molor wae bari ngacai deh teh. Udah. Waduh. Induk deh. Udah. Molor wae kita bari ngacai deh. aduh Bener ya.